bakal terjadi tahun 1500, diperkirakan tahun 1500, entah sabaraha 500 nakaditu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, wabil khusus kakersana Kiai Haji Syarif Rahmat R.A.S. Ki hiji deui SSSS. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kakiatan ku Gusti Allah, panjangkeun umurna, dikuatkeun tanagana, dibere bisa nyandung deui. Bongannya tadi kadoana gitu, pasti hayangeun lah kajen Kesepuhan Kampung Cilongok merangkap ketua pembangunan masjid anu geus teu asing deui Lauk Patin. Berikut wakilna nu setengah sedeng Haji Masuri. Jadi teu dibagus-bagus kukulam sakitu aya namanya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang calon lurah kepala desa Kampung Cilongok merangkap camat. Jadi nyalurahnya camat. Sakedeung deui diangkat jadi RT. Turun jadi. Camatnyana, lurahnyana, RT-nyana. Babari newakna nu sejen hase. Dengan lurah nulindek hese jasa. Jadi hayang nulindek ieu bae geus lah, camatnyana, lurahnyana, RT-nyana, RW borong. Ketua panitia penyelenggara PHBI duges teu asing deui bintang di Cilongok. Ialah Bapak Haji JJ Masuri. JJ naon wi? Alhamdulillahirabbil alamin, kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus nasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti dina wengi ieu ta'ziman wa takriman, ngamulyakeun ngagungkeun mieling kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nu malah mandar urang sadayana sanajan bari jeung kalimpudan ku dosa bobolokot ku dosa urang sakolong langit tapi urang tetep ku ngaku jadi umatna hayang ditulungan jaga di akhirat. Mudah-mudahan urang kabehan ditulungan ku Kangjeng Nabi. Ngabahas mulud sigana cukup tadi ti Kiai. Cing kuring sanajan bari nembe pedak tapi anjeunna akrab. Lantaran aslina urang Ciamis, pakaianana hideung sote Jawara. Hartina Jawara teh gagah. Sebab nyana bergerak di pagar nusa. Jadi di Indonesia teh aya prajurit-prajurit liar. Termasuk Banser ta prajurit liar ngaranna. Ansor, pagar nusa. Jadinya nama lamun aya peperangan teu kudu dibayar. Datang sorangan, pangheulana katembak. Nyana. Tak ieu salah sahijina eta Kiai Syarif tadi. Wanian Jawara mah. Mentak ulama tadi barang kukula ditanya di mana aktif pagar nusa insyaallah Kiai. Oh Jawara cek kula paingan hideung-hideung atuh. Ngelehkeun kimol ieu mah tuh. Kimol. Tapi kula boga dongeng Jawara teh. Dongeng lembur. Aya hiji Jawara mau golok wajang luar biasa. Maka ikat cara Ki Syarif tadi hidung-hidung nyana begitu reka kebon embungeun cak babaturan kunaon bung moalah sieun Jawara sieun ku tai asa Jawara sieun ku tai dasar Jawara teu meunang di kitu-kitu tah teu meunang di langketek Jawara mah langsung golok cabut siat sial meureun pajar sieun ka tai aing langsung ka kebon aya tai ceger bae cak sasieun aing siapa takut ieu ge besi Jawara wanina ka tai doang. Mudah-mudahan di Indonesia prajurit-prajurit ieu dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertahanan luar ABRI mudah-mudahan kuat. Pertahanan dalam negeri polisi mudah-mudahan kuat. Banser, NU, pagar nusa mudah-mudahan leuwih kuat. Amina leutik. Cerita Kangjeng Nabi tadi Masya Allah luar biasa. Kaharti jelas. Eueuh nu leuwih agung tibatan Kangjeng Nabi jeung eueuh nu leuwih hina tibatan Firaun. Jaritakeun Kangjeng Nabi eueuh tanding keagunganana lantaran dina Al-Qur'an dijelaskeun langsung ku Gusti Allah Maha Pencipta. Tadi geus dibacakeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Geus dijabar beaskeun. Timimiti sosokna datang ka akhlakna wah moal aya tanding mun kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok misalna nu kuasepna kos Kangjeng Nabi geus pokona mah urang Cilongok embung kawin ka sasaha Haji Masuri moal laku Rusdi moal laku komo bangsa Haji Cecep mah ditendang mentah-mentah pokona mah moal laku bab kadeleuna ku abeh jore termasuk Ki Syarif ngalaku kasirep kabeh. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi encan carita akhlakna sakumaha tadi ngan jadi Malik Isin deui nyaritakeun Kangjeng Nabi teh isin biasa isin sebabun nyaritakeun Kangjeng Nabi sakumaha tadi ciduhna bae geus pohara jasa dibandingkeun jeung ciduh RT jauh pohara jasa eta
cai kiihna komo teu kudu jeung RT geus teu kudu ieu mah cai kiihna bandingkeun jeung cai kiih awewe nu tas ngadahar jengkol parah geus teh mah hese nyaritakeun tandingna Kangjeng Nabi moal aya tanding sebab jeung Kangjeng Nabi Yusuf ge Kangjeng Nabi Yusuf masih gantengan Kangjeng Nabi urang ngan Kangjeng Nabi Yusuf mah di dunia dijelaskan datang kalau fitnah Kangjeng Nabi urang mah henteu jadi fitnah kasep teh akhlakna luar biasa istimewana pujian ti Gusti Allah dina Al-Qur'an ngusak itu jelas Malik isin nyaritakeunana emang kumaha kitu boga akhlak nu sakitu istimewana isin nyebutkeunana urang lantaran teu akur terutama jeung kula teu akur jasa Kangjeng Nabi mah akhlakna diantarana teu pernah we Kangjeng Nabi mah seubeuh teu pernah Kangjeng Nabi mah salila hirupna lapar we Kangjeng Nabi mah coba Haji Masur nya nama teu lapar sarua jeung orek koros akur kata kula isin jasa isin ja anu sok seubeuh bae mah Firaun Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah seubeuh mantak isin mun nyaritakeun Kangjeng Nabi mah akhlakna masyaallah karim yuhibbul fuqara mun kanu fakir jeung miskin deudeuh jeung nyaa coba aja Masuri mun aya nu susah budak kos kitu di deukeutah susah ulah saruana jeung Haji Cecep tah sagolong ka dinya tah urang pindahkeun bae kitu di Cilongo ka ditu ka pindahkeun ka Sumatera yuk takur janu sok resep ka jelema sugih bae mah nu resep ka jelema bangsawan ka hartawan ka jutawan Firaun tah manu kitu mah ja yuhibbul fuqara awal masakin isin mantak ya Allah ya Rabb akhlak Kangjeng Nabi teu pernah we Kangjeng Nabi nyimpen dahareun memeh sare teh Kangjeng Nabi bedahareun teh dibabagikeun ai urang kulkas ambalayah di imah eueuh bae jang tatangga teh eueuh teu pernah kadenge Haji Masuri geus kamantepkeun ti heula bae padahal mah lain nyana kabehan nyana mah jang contoh doang isin nyaritakeun akhlak Kangjeng Nabi teh luar biasa istimewa na sakumaha tadi urang teh ai akurna mah ka Firaun Masya Allah di akhirat si urang ieu ngahijina jeung Kangjeng apa jeung Firaunnya kahayang mah jeung Kangjeng gitu tapi ai bentuk kos ieu mah wallahu a'lam tapi aya sifat Kangjeng Nabi nu hebat nu akur jeung urang mana Kangjeng Nabi pamajikanana 9 nah iya mantap ya mantap biasa ya baru Masya Allah karim mudah-mudahan panitia 9 leuwih teuing atuh jaritakeun akhlak Kangjeng Nabi Masya Allah dina berzanji geus dijelaskeun tadi geus dikupas ku Ki Syarif tetapi Allah nu akur hiji-hiji ajan jeung urang di mana-mana aya musuh Kangjeng Nabi mati heula urang mah malah jadi musuh hese nya di dieu merekna tadi uswatun hasanah Kangjeng Nabi mah contoh cek ulah mah maningan ge ulah ieu merekna Firaun uswatun cilongokun aduh ya Allah ya Rabb tuh nya Siti Aisyah pernah dipasihan ku Kangjeng hadiah begitu dibuka aya 100 dirham dicanda ku Siti Aisyah Masya Allah 100 dirham gede amat ya duit pohara istimewa amat ya duit simpen ka jero ku Siti Aisyah langsung Siti Aisyah calik
kakara gaya mah berenang bangsa saparapat jamah dicokot deui tah duit 100 dinar 100 dirham dibuka digerokeun tetanggana digerokeun dibabagi sadirham sewang istri Kangjeng seperti kitu mudah-mudahan di Cilongok hiji-hiji aja hese dibere duit mentana 500 dibere 400 merengutna moal mah hisabula eta beja ti panitia masjid kula teh nyaho naon jadi berarti ribut malulu ya panitia masjid ya jeung pamajikanana tah ieu keur carita lima akhlakna kos kitu nu paling istimewa Kangjeng Nabi nu eueuh di nu sejen Kangjeng Nabi boga kanyahona ieu pohara cek Kangjeng Nabi alim tu ma fis samai wal ard kaula mah dibere ku Gusti Allah nyaho teh naon nu aya di langit jeung naon nu aya di bumi ya Allah padahal di Al-Qur'an geus dijelaskeun eueuh nu nyaho kecuali Gusti Allah alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi moal aya bae anu nyaho kanu gaib kecuali illahu Gusti Allah ngan Allah hungkul alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad eueuh nyaho illa man irtada mir rasulin kecuali jelema nu dipikarido ku Gusti Allah yakni Kangjeng Rasul nu mantap Kangjeng Rasul mah nyahoeun memeh Kangjeng Nabi Isa memeh Kangjeng Nabi Isa kadituna Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim memeh Kangjeng Nabi Ibrahim terus kadituna apaleun Kangjeng Nabi Nuh terus kadituna apaleun ka Kangjeng Nabi Adam penciptaan Kangjeng Nabi Adam ge apaleun urang nyaho kieu teh ti Kangjeng Nabi nu bakal ieu kahareup geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah dihareup cek Kangjeng Nabi kade diperkirakan cek ahli sejarah ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah kuari 1420 seberapa opat bakal terjadi tahun 1500 diperkirakan tahun 1500 entah sabaraha 500 sakaditu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi Al-Muntazor Kangjeng Nabi gaduh putra namina kitu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali gaduh incu Sayyidina Husain nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui Imam Bakir gaduh putra deui Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui terus trek aya Imam Mahdi iraha eta Imam Mahdi turunna Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina, di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan, di mana-mana pamarentahna di Cilongok bae lah ulah sa Indonesia, di Indonesia mah gede teuing. Di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumata di Caki Sarip. Jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi. Jare jasa pasti bae atuh ngabandingkeunna jeung RT. Tah ieu nya di mana geus areleh nu bener kuno salah di mana awewe geus teu marake tiung di mana awewe bujalna geus nongtot di mana awewe ping-pingna geus diumbar di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun dikreditkeun ambalayah perkreditan nah ieu bakal turun Imam Mahdi memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula kuari geus bukti kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae
engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji engke bakal aya sulit naik haji teh bakal aya penyetopan wallahu a'lam mungkin ti pihak kafir mungkin karena zolimna di berbagai negara sehingga kesulitan engke nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah tatangga jeung tatangga geus silih bunuh bakalna teh di mana engke gereja geus aya unggar lembur urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nya nu boga taneuna nya nu ngabangun imanna nya nu ngabangun gerejana Sumarekon gereja wah luar biasa BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di neuleuh seketna pohara jasa mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna pengikutna atuh jadi panghurung lah si gade Mahdi al-Muntazar kula dek caritakeun ilmu Kangjeng Nabi ka hareup tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun da Imam Mahdi turun di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya tidinya kakarak ngaku didinya lah nyana berjuang keur beujeuhna mantep berjuang turunlah Dajjal Dajjal mah matana sabelah nyana mah nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu teu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah teu nurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium nu itu atau tahun itu kuarima meureunanan geus bangsa aya 6 miliar malah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal nah ieu sing hade beres Dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam di mana turun Kangjeng Nabi Isa di Palestina okay. Pas di Masjidil Aqsa di Babludin tidinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat ngan teu daekeun jadi imam tetep nu ngimamana Mahdi Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal tadi dinya engke bakal aya dabah teh hewan kira-kira bangsa segede himar lah eta dabah teh eta dabah teh hewan sukuna 4 biasangan celina rancung ka dieu nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dabah ye nu ngerina kumaha ye eta dabah mamawa tongkat begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh blek jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir sanajan make jilbab kafir mah kafir bae sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit tah aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh plek
jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah. Ieu bakal terjadi seperti kitu. Kafir, mukminah atawa mukmin. Kafir geus teu bisa. Kajeun teuing kuku bae geus kitu bae tah mah. Ieu nu bakal ye. Lantaran urang dieu mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi. Nu bakal teh geus dicaritakeun. Beres dajjal engke bakalna. Nah, aya seuneu ti adan. Di ditu ti negeri Yaman. Terus seuneu ka dieu, terus ka Turki, terus seuneu ka dieu, ti Turki terus ka Mesir, terus ka dieu ka kitu Yordan, terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok. Seuneu bakal terjadi seperti itu. Kuari mah kakarak ge seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon kara? Seuneu naon? Tuh, dasar osok nonton. Buat pemainna nyana buat. Asana nyana kana rakat heula tah. Eta seuneu. Tah geus beres seuneu, tah kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon. Asal panon poe geus ti kulon, pan biasana tewetan surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat. Ndek muncul teh ditahan. Teu meunang cek Gusti Allah. Panon poe endet-endetan. Maksa panon poe ditahan ku malaikat. Teu meunang saat ieu mah. 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon. Muncul di kulon. Poe Jumat bakal terjadi. Geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha ge tutup lawang tobat. Nah ieu tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon. Besi kiamat asal Jumat jileun lalagan tanda-tandana geus rada aya jasa. Tandana geus rada aya jasa. Dina kitab Nahwu geus dijelaskeun dina Alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas. Urayan-urayan dina sawi geus jelas. Mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus. Kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terusan terus ka Indonesia. Mantap kula nitahan bae ge di Indonesia di Cilongok di Cilongok kuari nitahan naon kitu jurus penca geura siapkeun deui. Geura siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST. Ya asti lain. Tah eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang. Memeh digunakeun perang ya kolot-kolot atuh bacokan ku urang. Tah ti dinya sigade tah panon poe bakal ti kulon. Ya Allah ya Rabbi, nah iya ala kadar aya 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat. Nu tadi geus rada aya. Hiji haram geus dilebaran. Jang bakal ngungsi di berbagai negara. Nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti itu. Umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar. Engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese. Andak nu kuari ngorak keneh kemudian boga duit gegeraan ka Mekah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinahna. Nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi Maulid Nabi aya di Mekah. Nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq, ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat. Nu zalim bisa dimenangkeun tibatan nu jujur jeung nu adil. Bohong geus merajalela di mana-mana. Kamari ieu maka karak pamarentah doang nu ngabohong, kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong. Komo Haji Masuri mah selain pamarentah lain kiai tabatu. Jadi ieu geus bohong kabeh, acak-acakan ieu negara.
Ya, tadi di mana-mana nyarita bohong. Geus bae pokona mah eta ciri kiamat. Di mana-mana engke bakalna loba awewe minta cerai ka salakina. Bakal terjadi pokona mah ieu mah boro-boro nu ngorakena nini ge minta pegat. Nini ge minta pegat. Masyaallah. Tadi batek sih ieu mah lain lalagan kula bae unggal poe cicing bae di imah. Assalamualaikum. Salam. Di mana ya? Saya dari Tangerang Pak Kiai. Ada apa? Istri saya pengen diceraikan Kiai. Emang ribut? Enggak sih. Kok bisa cerai? Enggak tahu, saya juga bingung. Barangkali enggak dinapakahin. Wah, napakah udah lebih dari cukup. Terus kok minta cerai? Saya juga bingung. Ya tuh kenapa bingung dibawa-bawa ke sini? Saya deh ke berang saya. Assalamualaikum. Salam. Neng, di mana ya? Saya dari Jawa. Dari mana Jawanya? Brebes ya. Iya, pantas hitam. Ya udah. Cak orang Brebes teh ya putih. Ya manu hidung bae lanang. Ada apa, Mbak? Saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya. Loh, kenapa? Emang enggak dinapakain? Napakah sih ada. Terus kenapa ini? Lah, pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerahin. Ini kenapa dulu? Ini adanya SMS lebih ganteng. Tolol tuh orang Brebes blon. Sapoe aya 5 aya 6. Nu aneh ye, nu aneh. Pejabat loba jasa kula mah nyaho jasa. Pejabat Tangerang PNS. Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai. Model nu leuwih aneh deui, nu leuwih aneh. Aya jelema kaya. Boga tokona pohara gede, kemudian atuh ganteng jelemana, mobil lagi leuwih ti 2. Terus atuh pamajikan lagi geulis sakitu mah, lain sakitu mah geulis belah pokona mah geus. Kuari geus baroga incu, ulah sok ngadongeng bae geus baroga incu, geus boga incu. Incuna 4 ku kula ditanya. Geus, hiji mangsa pamajikanna ka pasar, berarti kan geus nini geus boga incu mah. Kapanggi jeung bebene baheula aki-aki. Minta SMS. Si aki jeung si nini blon teh coba. Dibere. Datang ka imah SMS-an aki-aki jeung nini. Minta cerai ka salakina. Balik kuari. Nini lain lalagaan ieu mah. Masya Allah, kuari nini make lepis deui. Bating. Cerita negara kalut para jasa. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ieu tanda de kiamat loba jasa. Mabok geus teu bisa ditahan. Geus jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi Firaun tah mah. Zina geus teu bisa ditahan. Terus bae kiai ngaulah-ulah zina, malah aya kiaina nu zina. Bloon tak kiai, ablaul bloon tah mah. Tak iya kuari istereh maling terus-terusan. Geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan. Geus lain rahasia deui ieu mah. Geus lain rahasia. Manta kula haju ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres. Nah, tanda-tanda geus deukeut datangna Imam Mahdi geus aya tanda. Nu tadi ku kula dicaritakeun, kula mau balikan deui bae. Di mana awewe geus teu make tiung. Kuari make tiung ge maulidan. Coba isuk. Kuari make samping rong le. Isuk.